Kedatangan pelanggan tetangga di kampung sabelah anu jauh-jauh ngahanja jajan ka warung abi. Sabenerna masuk era lamun aya pelanggan jauh aya jajan ka warung abi teh. Heueuh sok sieun teu sesuai ekspektasi. Kunaon sih sok hese iri ngomong nu kararitu teh. Intina mah sok sieun teu sesuai harapan kitu nya. Boh tina rasa, boh tina tempat. Heueuh soalna pan warung abi mah kur di hareupeun teras imah. Bari jeung menuna ge kur saaya-aya. Tempatna teu estetik, terus rasana ge pas-pasan. Komoditina masalah topping seblak mah. Heueuh maksud teh henteu sakomplit topping seblak di warung batur. Heueuh jadi caritana poe ieu warung abi kadatangan pelanggan tetangga ti kampung sabelah anu jarajan. Ieu teh aya duaan anu saurang mah jajan seblak kungkul, ari nu saurang deui mah jajan seblak pisang keju jeung minuman. Selain aya pelanggan tetangga ti kampung sabelah, di dieu oge aya si Ate anu rek jajan makaroni basah. Tapi di dieu teh ku abi dititah antri heula nya, da emang datangna oge paneuri. Terus di dieu teh pas keur ngablender pop es karek inget pop esna teh beak. Jadi nyawayahna we ieu teh pop esna diwadahan kana plastik. Terus ieu teh cenah sering ningal postingan abdi matak penasaran hayang jajan. Pokona mah halatur nuhun pisan nya tos jauh-jauh ngaja jajan ka warung abdi. Hampura pisan bisi tina tempat jeung rasana henteu sesuai harapan. Ngaruhnya nyarangakeun. Mangga.